Prabu Siliwangi kagungan putra Bangsuti Subanglarang kateleh Raden Sagara alias Kian Satang. Anjeunna keingin atikan sareng didikan sapinuhna. Nyerep tah ngeunik ka dirina Gifti Ramana. Kumargi eta Raden Kian Santang ngajanggeh jadi remaja putra penuh sakti mandraguna. Awak sambada teu kesentrem pait kulit pahatulang. Anjaka boga sikap sombong, takaber, asa ya ayo uang hidup. Wilujeng nyakseni. Hahaha, arandikanya tapal sehari kaula. Kaula teh Kian Santang, putra mahkota Pajajaran. Hah, katakan Santang. Mundur! Gadangu kaseruan putra anak itu. Prabu Siliwangi kuat bae nyawaran para ahli nujum kerajaan. Menta bong bolong. Sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nuju teh kabahanena ngabige teu aya nu nembang. Ngan teu lila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kau yang bisa menentukan saha jalma anu bisa nandingan kesaktian. Jauh pisan eta jalma teh. Aya nabi Mekah ngaranna Baginda. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Naon aneh pisan eta ki teh? Hiji waktu Kian Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi. Sejam yang ke negeri Mekah. Rek nepungan Baginda. Punten abdi pamit init ka muka, bere nepungan Baginda Ali. Mangga hati-hati di jalan. Barang nepi ka negeri Mekah, Kian Santang patepeung jeung aki-aki anu keur tangtung kalawan iteukna. Ki, cing tudungkeun di mana ayana Baginda Ali teh? Saha ujang teh? Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaulah hayang tepung jeung Baginda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaulah hayang ngadu jajaten. Gitu. Jeung aduh keur kana ki. Ay, itu kaki tinggalan. Cing, panyopet kan ujang. Ah. Tuh. Nah, nyandak itek teh lami-lami teh. Aduh aki, abdi teu tiasa nyandak ieu itek. Majar paling ngadu jajaten sareng Baginda Ali. Geuning nyabut itekna oge henteu kaduga. Saha saanyana Andika teh aki? Nya, kaula teh nu dideangan ku Andika. Kaula teh Baginda Ali. Naon? Nah, di luhur langit aya langit deui. Urang ngarasa jago teh bedah wae ukur ngubek di lumber sorangan. Dunya teh masih lega pikeun di sorang. Kaulah takluk. Sumerah diri hoyong buburu ka Kanjeng Baginda. Tapi Andika teh kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam. Sanggeus ngarasa cukup ngarti teh. Kian Santang pamitan hayang buang deui ka negeri Pajajaran. Ku Baginda Ali diwidan kalayan dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Kian Santang mulang di ke Pajajaran nyamberkeun agama Islam. Teu saltik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Hari ramana Prabu Siliwangi teu karsen ngagem agama Islam.
Dibarengan di pesawat prajuritna, Prabu Siliwangi meninggalkan karaton. Ngungsi ka hiji tempat di Pagibilan Garut. Cek sakawal didinya anjeunna nyiak ngalangit tanpa wujud. Hari para prajuritna minda rupa menjadi maut.